Pangomean tuh. Oke lah tuh dah iya yo, karunya ya si Maman tuh kang rongsok. Abi rusuh wae ke kebon. Tuh. Kajian tinggi atuh tunda heula kewet yang deui. Oh, ditunda wae heula wa. Ngan lamun kira-kira aya anu ruksak mah ganti wae nya wa. Kabeh. Kabeh ka deui. Oh nya heula atuh. Kana lagi sakadang deui ya. Pak, ya, mau etang we nya naon anu digentosna misalnya 200-eun, 300-eun nya wa. Siap. Ngan wayahna engke artosna lamun abi geus payu kai, pan abi nawarkeun heula kai wa. Oh, erek nganjuk heula. Heeh, abi nganjuk heula. Halo. Oh. Kudu ayeuna pisan. Oh, nya siapa tuh siap? Wong. Ayeuna urang anu nelpon wong. Nu abi Bawa we heula, we anu nelpon rusuh cenah. Urang cicip heula. Wayahna. para rugo aing mah. Pan aya anu nelpon we. Teh mau ngawe teh. Ih, aya anu nelpon heula rusuh urang bisnis. Aing mah periuk. Heuh, suka deui lamun mogok deui. Sia teh rek nganjuk we ka aing baru teu gecan bayar. Terus kan aing keunang dibohongan. Keunang dianjuk. Moal aing ge nganjuk we nganjuk. Teu usum we nganjuk we. Aing mah burung kalinya. Mun teh tua aing mah. Kayak keperluan. Aing daguan di siwa we lah. Capek aing mah. Si ditu we gaya balikna. Aing daguan di ditu daripada di dulu capek. Si siwa buka deui. Tulus beureun indit lah Wah. Naik ini. Hai. Kumaha cing bener itu jadi teu. Ih, suka aing teh moal tulus. Heuh, ketua teh ini indit. Heuh, daguan. Dia mah ikut gua aku urus we. Cenah, teh tulus cenah. Oh, tadi mah kan dia menyebutkan cenah moal tulus. Mana tuh, Pak? Anu kalah deui we kalah ka bengkel landeuk. Gila. Heuh, pan ieu ye cenah aya mogok motor di jalan. Panas geus bunga. Terus indit Pak. Heuh, wayahna wong. Nya. Si kunyuk kan kanjuk deui wae. Adi dia moal kitu. Pak, ada duit? Duit naon atuh dek? Nyebutkeun duit naon cenah rek bayar tadi ke sore. Sia kabina-bina teh mun aya mah ku aing duduk sakali geus sia ge pas terang nginjem ka aing kunyuk teh. Bapak tadi nyebutkeun tadi sore. Pancan payu motorna ge. Jadi kumaha tuh? Heuh, engkel payu motor. Ustaz, efek kurang itu naik kumaha tuh nya? Si Sugan aya atuh nyareat kumaha? Ami FYP gitu. Ame FYP gitu tah Ustaz. Urusan eta manu Pak Ustaz ge can FYP. Teu hade jampe unggul. Sama saja. Itu sarua wae. Ai Sugan itu Pak Ustaz alalus. Henteu. Ampun, arares. Sarua mejus. Sarua mejus wae geura. Ai Sugan itu Pak Ustaz mah waras euy. Butuh kopret. Naon deui? Aya naon di dinya kade geura? Sudah nu arah ge nya Pak Ustaz. Lah di wae. Ustaz. Mana damang? Sok cari. Nah ya naon Mang? Pusing aing. Padahal naon? Pusing aing. Pinjamkan duit ka wadoyok mah kitu cek aingeun make we emosi wadoyok mah. Giliran ditagih ngamuk sia eta mah. Mang ade boga duit di wadoyok. Heuh, nyebutkeun tadi sore teh rek bayar cenah giliran tadi kuing ditagih, kalau ngamuk ka aing teh wadoyokna teh. Pusing aing.
Hari gitu mah suang di Jampe tak Jampe ieu mah waktu biasa. Emang bisa dijape mau saya Kelas tuh. Jampe nagih hutang sok kabar jadi kali. emang bisa. Bisa tuh. Kan aya nganan lamun bayar biasana eta mah maharna cek karuhun ti dituna kudu aya 2%. Sekarang keduitan di wae Ustad teh. Tapi baiklah, yang penting mah yang dibayar. Yos Pak Ustad lah. Tah ieu Jampe nanya, Made, ieu cari. Kata kumang ade teh mukakeun payunan kieu nya. Tah ieu Jampena apalkeun ka sing apal. Ayo sampai na itu teh. Aya Jampena nya sok kupingkeun nya. Bukan dia, sing fokus. Sing fokus sok. Bukan. Lamun nginjem kanjat capetang mun ditagih kanjat balelo sugan rebo sugan kemis eueuh rebo eueuh kemis ampun ting buayar wah tak kitukeun ngan kade keur buayar kudu monyong-monyong mun teu monyong moal hade Udah gancang ti Pak Ustad, palangunan. Salse. lamun nginjem kanjat capetang mun ditagih kanjat balelo sugan rebo sugan kemis eueuh rebo eueuh kemis ampun teuing buayar nah kitu buayar kudu ti monyong-monyong penekanan mun teu kitu tara hade Bisa gitu mah, bisa. bisa lah gua hafal kade 2% aja Kayak gampang kan. nah sok Jun Kuatir langsung ditakeun. sidi ijabahnya Amin. Ya, langsung manjur ayeuna. manjur insyaallah sok Ada lagi ngapain di sini? Lagi tahu segini. Kamu siap? Ya. Enggak lanjut aja. Boleh kalau itu saya pergi dulu saja. ada komisinya 2%. Siap Ustaz. Uang dengan 2% deh, Mang. Manjur aja. Soalnya aing keur butuh dia duitna. Lamun nginjem nganjat capetang, lamun ditagih nganjat balelol. Sugan rebo, sugan kemis. Henteu rebo, henteu kemis. Buayar. Puah sia ku aing. Buayar sia kuplok. Geus ka dieu deui we pan aing ngomong kayak geus kain geus aya mah ku aing dibayar ieu. Lamun nginjem kanjat capetang, lamun ditagih kanjat balelol. Sugan rebo, sugan kemis. Henteu rebo, henteu kemis. Tong bayar keher pan aing ngomong. Cek aing teh lamun aing geus aya mah ku aing bayar ieu cek kabina-bina teh geus tarang nginjem ka aing sakunyo. Ieu teh kabina-bina teuing. Ini moal. Nya. Saya teh kelas nginjem ka aing bagal. Maksudna sia naon eta keur nyaman kitu? Teu ieu keur diajari. Karena Pak Ustaz mah menang komisi lamun cair eta. Aing kan dicabok aing. nah lamun nyepi aku teu hade biasa lagi sok hade mah Jampe halus Pengen langsung dicabok ka bikinan tadi itu ku si Padayokna. Mang, jadi naon salah meureun eta pengucapanana. Salah kumaha? Bener sarua. kumaha Jampe dibaca Lamun nginjem kanjat capetang, lamun mayar kanjat balelo. Salah. lamun nginjem kanjat capetang mun ditagih kanjat balelo sugan rebo itu kudu monyong-monyong itu kade penekanan sugan rebo sugan kemis Ampun teuing. gitu Kudu kitu. Aing sih salah deui aing balik ka ditu geuna aing. Mama sih salah kitu Mamang. Aing kumaha duit aing kumaha. Komisi banget aing orang dikaplok anjing. Aing balik bae lah. Uang dengar, Mang. Bodoh amat uang dengar. komisi mualnya